batur mah ai baru dat kamarana teh urang asal batur kieu kamarana bah ai balagi teh Tuhan, gimana jodohku? Biarkan aku bahagia bersamanya. Saha mana? Hai mana datang ngarerewas ka urang. Buku urang teh bergalau. Urang tadi ngegroin gak ada teman-teman. Ternyata di dari yeuh. Keranaon duaan. Ulu di ngayayai gitu. Orang tadi teh sasarean. Ayah siap faktor ojong urang teh keur ngabayangkeun putri datang kelas ibaratnya Galau mah galau, tapi ulah mabok, mabok naon eta orang teh mabok cinta. Atuh bau getah karet deket-deket teuing mending bos Gusti deui ya. Daripada galau mah ya urang aya ide baik cuang nyeun kagiatan urang cuang ngajak di batur yuk. Aduh ayo Bray ayo pala dijidoin Itu kelatihan silat coba ngajakan. aduh urang nu ngajak na bae Ayo atuh. wah sudah Naon ribut masalah dangdut nu kamari apa? Aing latihan silat iya nyorongot lain nyokrongot urang mah da ieu mah pan tetero urang rek ngajak ulin karesel batur cuang nyeun kagiatan dah salah iya mah jika nu ngajak kelut geus atuh hayu cuang ulin lah ka ditu kamana atuh ayu be urang boga ide baik bari lagi sing aya kagiatan aya kalau naon Ayo mabok bergalau. aduh boya kalau kena awewe
guys ge jodoh ge. Oh, ayo terus. Yuh. Baik, kayak ada sorangan dia, eta mah cari perhatian. Lah, mending dua kali dulu sampai ya. Itu tuh mau duit sama. Berasep. Yo, ngajakan ke mana deh? Ke urang teh tadi kita yang bantu mau kegiatan. Kayak nama juang ya, yakin tapi juang tenang. Nah, juang di tes pangarti nabah kayak apal Dusun. Moal, itu sudah iya mah mereka tes pangartina iya mahaluhurna ilmuna. Ayo atuh. Ku berjanji malam ini. Pagunungan bukti kegagahan lemah cair bukti kasuturan bangun hana kurang lojong babarengan bangun hana Teh sararaan bening euy. Kacocok kan rocaina. sasanci honje Siapa loba keongan gitu aduh. Ieu anak sedaya bangun harja mata lah. Ongko maneh teh. Keong kabina-bina teuing. Sama teh. Keong geus beurit, geus biit. Deuleu eta. Eta leutik we di dieu mah. Eta aya keneh deui bae keong teh. Ararese euy. Coba cai nakaan kita. Belum ah. Guys, cari cingnya. Ayo teh minum heula euy. Aduh. Minum heula ah. sasanci honje bukan kekuatan sedaya bangun harja mata kuat Tak tenara apa wae. Oh iya. Gambar deui nya teh. Ada aya wae. Tapi Kamu balad teh kumaha tuh kelah naringgalkeun kubu orang keur galau lempang ge totoronjolan kelah ditaringgalkeun bro tulungan bro marana mah ninggalkeun bro mana kita naonan? Buat hajat. Deket mah. Itu rek sahadu. Dikira asup. Urang bae sahada. Wah, tuh harap. marane kunaon lain naringgalkeun Udah ribu ari nu mabok we. Boro-boro aya patungan. Iya tuh. Si abahna di dia apa? Coba. Urang berawat. Assalamualaikum. Sepada. Sampurasun. Maya eueuh. Assalamualaikum. Ringkong-ringkongna. Assalamualaikum. Itu kalah ngamuk ieu kalah silat. Sedang bagian urang anu kitu mah
gampang lah urang ueng mah. Bagian apa nih? Gitu. Siap. Tenang, bah. Wih rek aduh malah aing kararieu kabeh aing geus anu pang normalna kalah mendingan itu. Ay, dah siga anu pajak tuh. Aki-aki. Ya mah Tunjung. Nah, ningan Sujang. Kita tadi siga bisa wae. dekat sama ini cuk ngejat kene kaki ngejatkeun ieu urang teh ngageroan bisa 5 kali mah. Aya ieu we marek ameng pukul ini ya. Aduh. Sok atuh tah. Tah dirinya sok. Sok, karena lu dirinya. Gelut ieu. Bari silaturahmi bae ieu mah. Dari yuk maksud. Kadari baru dah. Sok cia. Kalau hai nyampai juga popoyan. Sok kaharep. Sok dari yuk. Aki masa raruas ya teh. Teu kudu rawas ieu mah da. Abi marek ameng hungkul. Ieu teh maksud kali teh. Tiup. Di marantakan itu ya. Tahu, sabios-bios ki. Punten ya ada rencana abi mah teu normal, mau ngapi unggul nu normalna. Kayak normal juga gitu. Sok. Yang naon cek? Ngarokok. Sok tak aya toh. Pajak pencet tadi. Lain pencak. Aki luas. Warna datang tarik soing ngarong bos teh. Sok. Orang Usulah paparebut. pajak pencet tadi. Aki. Aduh, baik cek lagi. Balik nanya. Ari maksud tujuan kadari teh naon? Ari tujuan mah meureun nu kahiji mah rek ameng geulangingan ieu aki geus panen. Acan. Aing geus panen deui balegu. Mana teudel atuh eta geus. Aing mah Arek tanur deui. Sanes kitu abi bade masihan ieu ka aki. Naon Ami teu beurit, ami pare teu ku beurit. Aki hayang apal carana. Yo, pok praktek pengalaman Ujang geura bejakeun tina soal beurit. Ieu ki enteng upana mah ki. Aki ka warung meser kurupuk. Tah si liang beurit teh sok ngaliang. Eta teh dikuruwi si liang beurit teh. Nah, ku aki semplekeun si kurupuk teh. Kana kurupuk. Sanes rukutuk ieu. Kurupuk masuk ke batu. Kayaknya hari sini tuh yang saya. Eta mah mau cinta gitu. Ada. Eta masuk na. Iya batasan bisa dia baru dak doh. Gusti. Tah eta teh ki Kumaha kurupuk lagi meser ka warung. Tah dikuruwi semplekeun asupkeun na liangna. Insyaallah tak. Parah eta beurit teh. leuleus beurit teh. kurupuk. Aduh, sia teh. Asa kepala itu. Kurupuk nanya. Sundokong ya. Asa kepalinaan. Mana eta mamatahan teh. Sugan aki mah eta teh beuritna nu leuleus. Jadi kurupuk nu leuleus. Kurupuk leuleus ja. Katipu naon teh? Naon eta naon sok? Pasti meureun mah ade. Dina masalah perkamaan. Masalah naon? Ayang ngapal tegi. Oh, itu atuh meureun pengalaman. Kami ambung waktu keadaan pare. Pusing, kaki baring saya pikir berak deui. Pusingnya. Kayak hari wadah belum kurang kunaon. Mau. Jadi cara nyambung ditanya ke Hari sih kumaya. ya kurang gitu. Wah, gitu
Guys, ulah dibahas. Ayeuna dina masalah hama piit kumaha tanya? Ayo nama kieu agi. Meser paralon. Kamatria. Sabarain tanya. Nu duain wae. Duain rada gede euy. Geus teh kadungga. Carana Mun beit lewat lagi sedot eta beit. Yo. Kita tipu bae. Kiwari. Awon sari sunggoko anu maju. Eta ya wak film baheula we. Aduh dah geus kolot sangaranya sok aya barodas. Geus bodas, bodas, buntu bodas. Aya nu hideung mah nu tara kacirinya. Naon? Ya kena dia. Aku rek disanakeun ngan rek nyedot siang. Setelah kamalina. Ari mana make sama conge aja. Nah, ayeuna akhir nanya ari maksud jeung tujuan maraneh ka dieu teh. Naon? Duka hiji nama meureun rek silaturahmi. Anu kadua-duana meureun arek nanya aki ieu teh. Sok, ayeuna nanya naon? Ari aki agama Islam. Asa kamalinaan maneh. Di baheula mah abi agama Islam. Aku aya paribasa ina dalam Islam. Ari Islam teh leuwih hade ti batan agama nu saja. Tah dengekeun aki ngomong. Jom tanyakeun ka Pato. Jom tanyakeun ka Ustad. Agama Islam teh leuwih hade ti batan agama nu saja. Ari nya rek nanya naon tadi? Ari dina masalah nu. Ari aki terang. Rukun Islam ayat 1. Mimitina agama mah eta teh dina rukun Islam. Nyaho aki mah rukun Islam mah. Berapa? Kan aki nanya ka maneh. Ari maneh ki agama Islam ge? Islam agama mah diajar ka anjeungan ustaz. Abi bajar oge kieu mah. Aduh kan aya leuwih jelas eta aki beda. Tapi mun salah akinya hampura. Aki mah da lain ustaz, aki lain kiai, aki lain haji. Oke, akhirnya nanya ka maneh. Ari maneh nyaho di rukun Islam? Nyaho. Cing kamu nyaho. Aya sabaraha rukun Islam? Ya, Jeng. Ari rukun Islam aya 5. Islam aya 5. Jeng naon hiji-hijina? Luka hiji ada yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tilu, persatuan Indonesia. Nuka opat, yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan kilat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kamalinaan teh eta mah lain rukun Islam ujang. Eta mah dasar negara kita eta teh Pancasila. Asa kamalinaan teh. Urang teh kudu dasar hirup urang teh kudu ngilu kana Pancasila. Da undang-undang. Eta undang-undang eta teh. Eta cing sok. Aya sabaraha rukun Islam? 5. Sok. Nah, sok. Mana eta? Nyawa di rukun Islam. Mana sok? Sabaraha? Senang bae. 5. Naon? Pagulungan bukti kegagalan lemah
Say